A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Sugurining puji sinareng syukur urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur. Salawat wa salam mugi adi limpah curahkeun ka junjungan alam baginda akhir zaman teu aya sanes. Habibana wa nabiyana al-karim Kangjeng Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Patut ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa atba'ut tabi'in turdugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena. Anu mana mudah-mudahan urang sadayana kin jaga di yaumil akhir sing ngengkeun syafaatul ummati Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan tarusan bini bade ngaguar saalit tina perkawis pirang-pirang rukun puasa anu mana nu bade dibahas dina ieu saa nyaeta pirang-pirang pangbatalan puasa. Bagian anu kaduana sabagdana ajengan musannif tutugroes pungkas carita masalah nyarioskeun dina pirang-pirang rukun puasa nu kahijina adalah niat puasa dina waktu peuting pikeun saban-saban poe. Tuluy tandang tumandang ajengan musannif nincak kana bagian anu kaduana puasa nihatar ku muftirin. Sareng ari nu kaduana tina itu rukun puasa tarku muftirin eta tinggal atanapi ninggalkeun kana pangbatalan puasa. Dina sarahna min wusuli ainin liman fadin maftuhin min jaufin. Anu mana tina nepina hiji ain barang kana manfaat liang tea maftuhin min jaufin anu terbuka tina ling-liangan. Dina anggahota badan urang sateu acan ngabahas kana pangbatalan puasa. Dina anggahota badan urang aya anu disebat manfaat maftuh min jauf. Hiji ling-liangan anu terbuka sapertos teu pangambung atanapi cangkem ieu pangambung ieu cangkem tibalik. Teras ieu cepil dua halus teu atanapi kubul sareng naon sareng dubur.
anu mana eta anu parantos disebat lembe. Nah, pangambung, lisan, teras ieu cepil, kubul sareng dubur anu mana hiji lingliangan tembus kana min jaufin kadieu. Nah, kalebet teu percanten cobian we colok irung urang sot ngangge naon wae tembus moal ka dieu tiasa tembus ka dieu. Atusnya tah nu bade dibahas pangbatalan puasa kade sing tiasa ngaraksa anu mana eta manfad maftuh min jauf teh nalika urang keur saum puasa. Puasana mah bade puasa fardu atanapi puasa sunnah. Lebet weh kana hiji anggota badan urang tek. Nah, keun bahasana rek dihaja atanapi teu dinaon mah teu dihaja. Lebet heula naon weh patuangan, lebet ka dieu sok sanajan eta patuangan teu matak janten wareg atanapi leueutkeun teu matak janten ayeuna nyegerkeun, maka pangkatna eta jalmi anu saum batal puasana. Kumaha masalahna ayeuna dihaja atanapi teu dihaja batal teu puasana. Lamun seg ayeuna manehanana teu dinaon teu dihaja da kusabab teu dihaja di dinya teh poho hilap we, maka saumna teu batal lamun seg hilap. Hilap di dinya rarasaan teh manehanana teh ieu teh keur henteu naon puasa. Col ayeuna barang tuang barang leueut sabada barang tuang barang leueut wareg puruleu we teurab. Aduh nikmat bahkan ngopi heula saparantosna kitu emut urang teh naon puasa aduh mayeuh teu batal puasana teu batal. Eta mah rizki ti saha we ti Allah. Atus teu batal da puasana. Ngan lamun seg dihaja atuh tangtu eta mah jadi naon jadi batal. Tah masalahna lamun seg eta leueuteun atanapi katuangan nu ku urang dituang teh kusabab hilap rarasaan teh keur henteu naon puasa. Sok aya kitu urang teh poho rarasaan teh keur teu puasa. Beres dahar, beres ngopi, beres anu-anuna oh inget urang keur ayeuna ngagayem hiji perkara dina cangkem tek leueut sakeun kalebetkeun ka dieu trek aduh emut pertengahan teh urang teh keur naon puasa. Sapalihna nu katelen tuluy sapalihna masih kene aya dina cangkem. Kumaha nu dina cangkem ti dieu wajib kudu ku urang dikaluarkeun anu dina naon dina cangkem. Tong kieu aduh poho yeuh urang teh keur naon puasa nyaah masih kene aya telen eta mah jadi batal. Atus pikeun ku urang teras tuluy rasa-rasa anu masih keneh aya di dieu kade bisi ku urang ayeuna katelen deui sari rasana. Kedah kumaha atuh ti dinya kekemu tuluy pikeun ku urang. Tah kitu da kusabab urang tadi teh naon poho. Ada henteu ieu mah tina cangkem urang tina irung sami tina naon ge pangambung sapertos ayeuna wudu. Disunnahkeun nalika urang wudu ngingsreuk cai kana naon kana irung. Kumaha lamun seg ayeuna eta ngingsreuk cai kana irung teh kabaloksokan leuwih teuing ka jero biga karasa nyerengna karasa aduh tepiga ka dieu tek. Kumaha saumna eta jalmi maka saumna eta jalmi batal.
barang dahar we tidinya tuluy-tuluyan entong. Sok sanajan pangkatna batal maka wajib pikeun eta jalmi ngeker atosna tong barang tuang tong barang naon tong barang leueut. Naon sababna? Ngahurmat kana puasa. Halus teh. Namun puasana puasa fardu tanpa terkecuali puasa naon sunnah. Namun puasa sunnah menyantos batal. Masuk aya pan gitu urang teh hilap rasaan teh teu puasa. Atanapi tina cepil sami tina naon ge cepil. Contoh urang pami urang ngorek cepil teh heg weh langkung teuing jero teuing tok jero teuing kumaha tah maka eta puasana sok sanajan henteu barang tuang henteu barang leueut tapi ngorek cepil naon teuing jero teuing tap tepi ka jero maka puasana jadi batal tah puasana. Sok aya sepuh kapungkur mah ngabatalan puasa teh ku ngorek naon ngorek cepil dikit teh hungkul teh cenah jero batal nah pang ngabatalan puasa. Urang mah ngabatalan puasana sangu 2 piring, cai 2 gelas, kopi 1 gelas, encan sirop, encan ayeuna can euteun nu lain, can bala-bala beak 5. Beres taraweh sikat deui tah. Tah eta min wusulin ainin liman fadin maftuhin min jaufin. Kumaha pami kieu timbul masalah urang keur puasa hege misalkeun teu damang ngan teu damangna teh ringan kan wajib naon tah anger puasa. Sedengkeun misal ceuk ahli kedokteran urang kedah diparios misal disuntik kedah disuntik. Sedengkeun eta dinaon disuntik teh berarti aya hiji ain barang teh rek cairan anu bangsa cair atanapi bangsa anu padat lebet kana hiji naon anggota badan. Kumaha pami disuntik kitu maka hukumna ditafsil. Ditafsilna aya anu matak ngabatalkeun kana puasa aya anu matak kana janten makruh teu naon teu batal. Mana contona nalika sapertos jalmi disuntik lamun seg eta suntikan dilebetna teh hiji ubar anu mana eta ubar teh nu matak ngandung kana suplemen hiji kakuatan matak jadi seger matak janten ayeuna kiat disuntik tapi urang dokter teh kedah dinaon disuntik bade ka dieu suntikna mah bade dina birit urang bade dina naon we ternyata eta obat teh matak janten ayeuna kakiatan atanapi suplemen teh kumaha disuntikna maka disuntikna makruh. Batal teu puasana teu naon teu batal makruh we. Kumaha nu batalna? Nu batalna nalika hiji perkara anu mana eta lebet kana hiji naon wae ti dieu disuntik teh aya hiji suplemen anu mana eta suplemen matak ngiatkeun kana anggota badan eta jalma tur matak janten seger suntik saparantosna disuntik tiwarang nuang obatnya batal. Atos ya. Nah janten alhasil pami disuntik hukumna adalah makruh. Kumaha nolonan ciduh urang batal teu? Teu naon, teu batal. Tanpa terkecuali eta ciduh urang entos bisa tina cangkem urang
kana naonkeun we kaluarkeun, aduh asanya dilebetkeun deui tah jadi naon batal nya najis nya naon nya batal pangkatna. Nu masih keneh aya dina cangkem urang mah teu naon teu najis tur nalika dieleutan kurang teu naon teu batal. Ngan lamun seg ngahaja misalkeun dikumpulkeun dina cangkem teu ka dileuet deui batal teu henteu teu batal ngan pedah makruh saumna. Ngan pami tos dikaluarkeun salian ti pangkatna najis lamun seg misalkeun ku urang dileuet deui tuluy puasana janten naon janten batal. Tarku muftilin tah tinggal kana pirang-pirang pangbatalan. Tadina pangbatalan puasa teh anu secara zahir aya nu secara ayeuna batiniah. Nu zahir nu nembe mana nu batiniah. Batiniah na eta jalmi nu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Ari puasana mah teu naon teu batal da teu barang tuang teu barang leueut jeung sajabana. Ngan tapi eta jalmi puasa ganjaranna teh batal hartosna teh teu aya saet. Mana kusabab ayeuna ngomongkeun batur, ngahina batur, yantawisna ngajeles saha batur. Nah, eta nu matak ngabatalkeun kana ganjaran naon puasa. Aduh ningali nu bahenol yeuh. Ngahaja urang teh di naon ditingali. Kumaha tah? Teu batal puasana mah. Batal soal teh ayeuna ganjaran puasana eta jalmi da kusabab ningali socana kana perkara anu diharamkeun ku saha ku pangeran. Zakiron mutaron ghairu jahilin ma'dzurin tur anu inget muhtaron tur karep sorangan. Inget kana puasa tur karep manehanana teh keur naon berpuasa tanpa terkecuali tadi teh hilaf. Ghairu jahilin ma'dzurin halna salian jalma anu bodo tur anu mana eta jalma anu bodo teh ma'dzurin bodona teh anu ma'dzur. Masalah zakiron muhtaron jalma anu inget kana puasa tur eta puasana karep nyalira hartosna teu aya hiji paksaan ti saha ti batur hartosna kudu buka eta jalmi. Patos kieu urang papenak sareng rekan urang papunten misal conto rekan urang teh teu naon teu saum misal urang nuju saum ari ceuk rekan urang teh yeuh buka yeuh tah sangu tah caina aduh kumaha yeuh tong naon tong buka dipaksa ceuk rekan urang teh sok sia lamun teu buka maneh dina waktu ayeuna teu dahar dina waktu ayeuna teu nginum dina waktu ayeuna maneh ku kaula ayeuna misal dibongol dibongol. Duh kumaha teh sieun urang teh da teu wani ka manehanana contona. Urang teh dicanak we eta teh cai teh sangu we ku urang teh dituang kumaha tah batal puasana sok sanajan dipaksa ku batur. Paham teu? Nu maksadna ayeuna teu batal puasana nalika dipaksa ku batur conto eta sangu dicanak ku batur dihuapkeun teh ku saha ku batur tetep urang teh naon embung dugi ka si cangkem urang teh dibuka dikitukeun dicalangapkeun dek diasupkeun tah sangu teh tuluy cai diasupkeun otomatis urang teu bisa ngalawan lantaran urang panangan direjeng tuluy sampean dinaon contona direjeng badan urang direjeng tuluy nalika urang misalkeun ayeuna teu ngaro pasti bakal ayeuna meunang panggebug di manehanana da urang sieun dipaksa teh urang teh anger katuangan teh masih kena aya di dieu tah ku urang. Kumaha tah lamun seg ditelen ku urang ku secara ngahaja batal puasana anger
Tapi lamun sing teu ditelen ku urang mah contohna kumanehna teh didedetkeun nya kitu ieu teh patuangan urang ieu teh naon teh hiji katuangan anu aya dina cangkem urang dikitukeun ku baturan urang teh duka dipaksa urang teh kanaon katelen cai duka kabloksokan ka mana kalebet ku dipaksa teh dirajeng da teu kuat kumaha tah maka saumna eta jalmi teu batal eta mah naon sababna make teu batal da ku sabab dipaksa ku saha teh ku batur tuluy dipaksana eta sangu henteu dihuapkeun ku urang cai henteu ayeuna dileuetkeun ku saha ku urang dipaksa di dinya cai sangu naon wae perkara ayeuna dileueutkeun dituangkeun diasongkeun dilodorkeun ku saha ku batur dikadiekeun ku urang ku batur ka urang tah eta nu matak teu janten batal ade kieu mah burusia maneh ayeuna buka sok lamun teu buka ku kaula dibogem dicanakeun ku urang teh dituang batal atuh eta mah sanajan dipaksa sapertos kitu. Zakiron muhtaron ghairu jahilin ma'dzurin salian ti jalmi anu jalmi awam jahil ma'dzur anu mana eta jahil teh anu nembe misal contona nahan melebet Islam atanapi jauh ti pirang-pirang ulama urang hoyong tiasa ngaos teh ku jangka waktu misal lalakon 22 peuting teu aya ulama di eta kampung di eta negara misal contona urang hayang ngaos teh kudu perjalanan misal 22 naon 2 peuting 80 kilo ari sugan teh dahar saeutik mah teu batal lantaran teu nyaho teh jahil ma'dzur kumaha tah teu batal puasana upami zaman ayeuna mah da seueur pirang-pirang ulama di kampung urang tangtos seueur ulama para kiai para ajengan para asatid kantenan dina pirang-pirang media sosial saha teu nerangkeun pirang-pirang hukum fikih sareng sajabina seueur tah lamun sing ayeuna teu nyaho atanapi teu hafal kana hukum shaum bisa-bisa janten batal puasana sok sanajan teu hafal. Mudah-mudahan we urang sadayana dipaparin hidayah sareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kasalamatan dunya sareng akhirat diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu adalah ghairu jahilin ma'dzurin anu mana salian eta jalmi teh teu batal puasana sugan teh barang tuang saalit atanapi barang leuweut saalit mah teu batal da ku sabab ayeuna jauh ka ulama hayang ngaos teh perjalanan 80 kilo 22 peuting tebih tah sedengkeun ayeuna perjalanan kedah ngangge ayeuna ongkos bekel sareng sajabina jadi ka anjeunna teh janten bodo eta mah teu matak janten batal puasana netepannya kitu keneh sami teu batal netepanna lamun saek nyorang kana pirang-pirang pangbatalan da ku sabab jahil man ma'dzur disebatna. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana hapunten anu kasuhun ti piribados luhur saur bae carekna ti piribados kalayan mugia lebar jembar manah ngapunten ka piribados atuh panginten dina seueur lepatna rob bahasa sareng sajabina mugia tiasa ngalereskeun ka piribados ba'da ta'mul leresna hak pitulung ti Nu Maha Kawasa. Kalayan ditutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.